Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainama huwa yasiru, sawaktos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat tengah wengi mengendarai buruk dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba da'a ayaan memanggil ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha nu memanggil teh? Da'in, nyaeta orang nu memanggil. Ayyaminihi, di sebelah kanan. Cek eta jalma nu memanggil di sebelah kanan teh, ya Muhammadu, wahai Muhammad, undurni, tingali heula atuh ka dieu ye. Tingali heula abdi sakedah. As'alka, maka abdi bade naros ka salira. Sawaktos Kanjeng Nabi mendengar panggilan eta, falam yujibuhu, sama sekali Kanjeng Nabi tidak menjawab panggilan tersebut. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi naros, ma hadza ya Jibril, ya Jibril, ieu teh panggilan saha? Qala, saur malak Jibril, hadza da'il Yahudi, ya Rasulullah, eta teh panggilan Yahudi. Ama sing hati-hati wahai Rasulullah, innaka sanyana salira, lau ajabtahu, seandaina salira menjawab kana eta panggilan Yahudi, latahawwadat, maka pasti bakal jadi Yahudi saha? Ummatuka, umat salira. Fabainama huwa yasiru, maka sawaktos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalananana setelah mendengarkan panggilan di sebelah kanan teh, tiba-tiba da'ahu da'in an shimalihi, aya deui anu memanggil ka Kanjeng Nabi di sebelah kiri. Nah, cek eta nu memanggil teh, ya Muhammad, wahai Muhammad, undurni, tingali heula atuh abdi sakedap we. As'alka, ieu abdi bade naros ka salira. Falam tujibuhu, maka Kanjeng Nabi sama sekali tidak menjawab panggilan eta suara di sebelah kiri. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi naros, ma hadza ya Jibril, wahai Jibril, ieu teh naon? Panggilan naon deui wahai Jibril? Qala, teras ngadauh malak Jibril, hadza da'in Nasara, ieulah panggilan Nasrani, ajakan Nasrani. Ama hati-hati, innaka sanyana salira, lau ajabtahu, seandaina salira menjawab kana panggilan eta Nasrani, latanassarat, maka pasti bakal jadi Nasrani saha? Ummatuka, umat salira. Saparantosna Kanjeng Nabi menyaksikan berbagai siksaan anu bakal dirasakeun ku jalma-jalma anu berbuat dosa jeung teu daek taubat samemeh maotna. Ditingalikeunana eta berbagai siksaan teh mangrupikeun indar atanapi kabar anu mengandung ancaman pikeun urang sadayana sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya urang ulah sampai merasakan berbagai siksaan-siksaan anu tos digambarkeun seperti kamari. Mudah-mudahan urang sadayana diberikan taufik sareng inayah ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang salamet tina berbagai siksaan di alam kubur sareng siksaan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salajengna perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selamanya berjalan mulus,
Bahkan di tengah-tengah perjalanan Isra, beliau mendapatkan berbagai godaan dan rayuan anu araramis di arah depan, di belakang, di kiri, di kanan, semua nak ngarongrong dengan tujuan untuk menggagalkan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah berkat taufik sareng inayah ti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lolos tina berbagai godaan dan rayuan anu araramis. Godaan dan rayuan anu araramis eta teh seolah-olah mengingatkan ka urang sadayana bahwa orang oge selaku umat Kanjeng Nabi pasti bakal menghadapi godaan dan rayuan anu araramis seperti anu dialami ku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mun urang berhasil lolos menghadapi godaan dan rayuan anu araramis eta, maka insya Allah urang bakal selamat jeung bakal bertemu dengan rahmatna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, lamun orang gagal menghadapi godaan dan rayuan anu araramis, maka orang ketika kembali menghadap Allah bakal bertemu dengan murkana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Godaan dan rayuan anu pertama dihadapi ku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajakan ti kaum Yahudi, kemudian ajakan ti kaum Nasrani. Peristiwa ieu seolah mengingatkan ka urang sadayana bahwa ajakan yang menyesatkan dan rayuan yang mengandung racun akan selalu dilancarkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ku Yahudi dan ku Nasrani sepanjang masa. Mereka akan terus berusaha mengajak umat Islam untuk memeluk agama mereka. Ialah anu kudu diwaspadai urang kabehan, sebab ajakan mereka selalu diiringi dengan janji-janji manis, ngabibita ku harta, jabatan, dan kemewahan dunia anu lain-lainna. Ku bahaya na ajakan dan rayuan Nasrani jeung Yahudi, sehingga umat Islam diwajibkan memohon ke Allah supaya terhindar tina godaan Yahudi dan Nasrani. Iraha cenah urang diwajibkeun ngadoa kitu. Kapan dina salat keur maca Fatihah teh? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, etalah doa orang ketika sholat supaya orang dijauhkan karena kelompok maghdub sareng kelompok dolin. Saha maghdub teh nyaeta jalma-jalma Yahudi dan orang-orang anu memiliki ilmu tapi teu daekeun ngalaksanakeunana. Orang-orang anu mengetahui kana hak tapi teu daekeun ngalaksanakeun kana eta hak. Saha ari dolin? Ari dolin teh nyaeta orang-orang Nasrani dan semua orang-orang anu beramal tanpa ilmu, beramal anu teu sesuai dengan hak. Mudah-mudahan orang sadayana diberikan kekuatan ku Allah dan selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang selalu berada di agama anu hak, nyaeta agama Islam. Sareng pemudah-mudahan orang sadayana dimautkeun bari kayaan maut husnul khotimah, nyaeta maut bari kayaan nyandak iman sareng Islam.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saperantosna Kangjeng Nabi lolos tina godaan Yahudi sareng Nasrani, kemudian Kangjeng Nabi berikut rombongan mengendarai deui buruk dengan kecepatan anu sangat tinggi. Wa bainama huwa yasiru, sawaktos Kangjeng Nabi melanjutkan perjalanan Isra Mi'raj, id tiba-tiba kaget huwa Kangjeng Nabi bimra'atin ningali hiji istri, hasiratin an dira'aiha, anu ngabukakeun eta istri teh kana dua pananganana, seolah-olah eta istri teh memperlihatkeun tanganna anu mulus dan halus. Wa alaiha, sareng eta istri teh min kulli zinatin, make berbagai perhiasan. Khalaqaha, anu parantos ngadambel kana eta perhiasan saha? Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala. Faqalat, terus eta istri teh nyarios, ya Muhammadu, wahai Muhammad, undurni tingali heula ieu abdi, as'alka, abdi bade tumaros ka salira. Falam yaltafit ilaiha, tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak melirik eta perempuan. Lamun urang mah keur lempang tengah peuting, pek di hadapan urang berdiri seorang perempuan yang cantik secantik-cantikna, kemudian kulit lenganna anu mulus dan halus ketingali terbuka, rambutna anu indah dibiarkan terurai. Jadi gorohan gitu kan, nanti orang mangges nyampurkeun bae. Tapi Kangjeng Nabi mah henteu. Falam yaltafit ilaiha faqala, kemudian Kangjeng Nabi naros ka malak Jibril, man hadhihi ya Jibril, ya Jibril ieu teh saha? Qal, saur malak Jibril, tilka dunya ya Rasulullah, eta teh gambaran dunia. Ama sing hati-hati, innaka sanyanya salira, lau ajabataha, seandainya salira menjawab kana panggilan eta wanita, lah tarot, pasti bakal milih saha ummatuka umat anjeun ad-dunya kana dunia, alal akhirati sareng ninggalkeun kana akhirat. Iyalah godaan anu paling berat di zaman ayeuna menurut sim abdi. Naon sebabna? Sebab zaman ayeuna mah segala aktivitas kehidupan teh memerlukan duit. Kusabab kitu maka seluruh manusia berlomba-lomba neangan duit sebanyak-banyakna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kusabab loba nu neangan duit, tapi ka duit geus yeuneuan. Nu akhirna eta duit teh nyumput ting di mana bawa, nepi ka hese di teangan oge nepi ka ayeuna teh. Nah, ketika jelema geus hese neangan duit, kitu salah, kieu lain usaha teh. Akhirna teh saeutik jelema nu putus asa di zaman ayeuna. Nepi ka loba nu teu daek salat kusabab capek tos neangan duit. Tungtung namah duit teu kapanggih, salat ge lapor. Gagal melewati cobaan dunia. Teu saeutik majlis taklim bubar gara-gara ustadna sibuk neangan duit. Atuh sarua jamaahna oge saribuk neangan duit. Nah, ieu kan hese. Di satu sisi orang harus berlomba-lomba mengumpulkan amal soleh untuk bekal di akhirat urang. Di satu sisi oge orang harus bersaing mencari dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Masya Allah, oh tidak mudah untuk melewati itu semua, kecuali hanya orang-orang yang betul-betul diberikan pertolongan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkana wayahna
Sesulit apapun kehidupan orang, wayahna ulah sampai ke jauh ti Allah. Laksanakan terus ibadah nu wajib, terutama sholat 5 waktu. Ulah sampai kerma orang teh hirup di dunia teh susah, terus orang oge jauh jeung Allah. Sedangkan isuk pageto orang pasti bakal payah, bakal menghadapi kehidupan anu jauh, anu panjang, abadan abada eueuh tungtungna. Sasulit-sulitna di dunia pasti aya tungtungna. Sebab dunia nageda pasti bakal berakhir, bakal dihancurkeun ku Allah. Tapi di akhirat mah kekal, abadi selama-lamana. Nu senang pasti bakal selamana senang. Nu susah pasti bakal selamana susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ka urang sadayana dalam menjalani kehidupan ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa bainama huwa yasiru, kemudian berangkatilah ia Kangjeng Nabi berikut rombongan. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba kaget huwa Kangjeng Nabi bisyaihin papendak sareng hiji aki-aki yada'uhu anu eta aki-aki teh gegorowan wae ka Kangjeng Nabi muntahian anit toriki bari eta aki-aki teh nyarande atawa nongkrong di pinggir jalan. Yaqulu kemudian cek eta aki-aki halumma ya Muhammad, kadieu heula atuh wahai Muhammad. Faqala kemudian ngadauh Jibrilu malak Jibril bal sirya Muhammad keun bae antepkeun teruskeun bae anjeun berangkat wahai Muhammad, ulah dipalire ulah didenge eta aki-aki. Faqala kemudian naros Kangjeng Nabi man hadza ya Jibril, ya Jibril ieu teh saha aki-aki nu keur nongkrong di pinggir jalan. Qala kemudian ngadauh malak Jibril hadza aduwullahi, iyalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Saha? Iblisu, tegasna iblis laknatullah alaih. Arada an tamila ilaihi, ieu iblis teh bermaksud menggoda anjeun supaya anjeun condong memilih kana kahayang eta iblis. Wasaro kemudian berangkat deui Kangjeng Nabi faidan huwa bi'ajujin, maka tiba-tiba Kangjeng Nabi bertemu deui jeung nini-nini ala janibit tariqi di sisi jalan. Ini nini jeung aki-aki menang resep nongkrong di sisi jalannya tiba heula geuninganan. Ayeuna ge loba nini-nini jeung aki-aki nyin konten goyang daster yang upload kana TikTok. Ya Allah, geus hancur aya nama zaman teh. Ya Allah, ya Rabb. Teu kolot, teu budak kada ditu bae kalakuanana teh. Faqalat kemudian eta nini-nini teh ngomong, ya Muhammad, wahai Muhammad, undurni tingali heula atuh ya abdi as'alka, abdi bade naros ka salira. Falam yaltafit ilaiha, maka Kangjeng Nabi sama sekali teu ngareret, tidak melihat, tidak menghiraukan ka eta nini-nini. Atuh Kangjeng Nabi mah geus terlatih. Tadi digorowan ku awewe cantik bagi geus teu dilirik, atuh ka mah ku nini-nini meureun. Emang Pak Udin. Nini ge masih kan resep bae. Faqala kemudian nyarios Kangjeng Nabi man hadza ya Jibril, saha ieu teh wahai Jibril. Qala kemudian ngawaleur malak Jibril innahu lam yabqa min umri dunya, sanyana eta nini teh gambaran moal nyesa ieu umur dunia teh illa ma baqiya min umri hadhil ajuzi, kecuali bakal tersisa ieu umur dunia teh seperti ieu nini teh ya
ngaranna geus nini teh ya nu geus bongkok tereh paeh meureun. Dunia ge seperti kitu. Moal lila deui saur malak Jibril. Umur dunia waktu Kanjeng Nabi Isra eta geus nini komo di zaman ayeuna meureun. Jigana geus bongkok lagi geus bongkok pisan jigana. Irungna geus hampir antel kana taneuh jigana teh ya Allah ya Rabb nu matak. Lamun dibongkar hadis-hadis tentang akhir zaman geus loba tanda-tanda akhir zaman teh anu baheula ku Kangjeng Nabi dicaritakeun engke bakal kieu terus hampir banyak anu terjadi. Tinggal menunggu tanda-tanda kiamat besar wae. Tanda-tanda kiamat kecil mah geus banyak anu terjadi. Komo lamun daek macaan buku anu dikarang ku Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad judulna ngomong lagi ensiklopedi akhir zaman. Didinya dijelaskan panjang lebar buku lagi kuat lebih ke 1000 halaman lebih. Geus nampak jelas tanda-tanda akhir zaman teh sareng geus terbukti cariosan-cariosan Kanjeng Nabi teh tinggal urang wae waspada sing hati-hati ulah sampai iman urang lesot dina dada urang. Wayahna sakumaha perih sakumaha susah menghadapi dunia ieu ulah sampai ngalesotkeun iman Islam. Nya kitu deui sakumaha senang sakumaha bahagia sing hade ulah sampai terlena nepi ka wani ngalesotkeun iman nepi ka wani ngalesotkeun Islam kusabab mudag-mudag kemewahan dunia terlena menikmati kemewahan dunia. Na'udzubillah min dzalik wallahu a'lam bishawab.